Wilujeng enjing kasadayana patepang dari sareng Pak Jojo ya dina pangajaran genep bahasa Sunda kesehatan lingkungan anu bagian katilu kade pengetahuana kompetensi dasar pengetahuan mengamati teks pidato tentang kesehatan masyarakat. Sedangkan keterampilannya membacakan teks pidato tentang kesehatan masyarakat dengan suara nyaring. Baik, untuk pengajaran 6 ya, yang bagian 3 itu membaca dongeng mengenai jadi di bawah ini ada sebuah dongeng yang berjudul Sasakala Lauk Emas atau asal mula ikan mas ya. Silakan ketika Bapak membacakan dongeng ini tolong dipahami ya. Zaman baheula aya hiji raja anu katelah Prabu Sempur. Eta raja teh boga ingon-ingon nyaeta ucing jeung anjing. Dina hiji mangsa Prabu Sempur ngalalana dibarengan ku ingon-ingona. Tepi ka hiji leuweung geledegan keur anteng lelempang ujug-ujug kadenge aya sora. Tulung tulung reg sang Prabu eureun. Ucing, anjing, cing tingali aya naon? Prabu Sempur marentah. Gajleng ucing jeung anjing teh lalumpat nguru ka lebah sora. Teu lila geus baralik deui. Gusti teu aya jirimna eta sora teh cek anjing. Terus Prabu Sempur ngagorowok. Saha anjeun? Lamun anjeun jurig atawa setan anu minda rupa ulah wani ngaganggu ka kaula. Tapi lamun anjeun sinatria sok anjeun geura nyamperkeun. Nu tulung-tulungan ngajawab, manusia tulungan kaula ditukangeun anjeun. Kaula cilaka katinggang tangkal kai. Ret tiluanana ngalir ka tukang. Naha nu ngomong teh orai lain manusia. Gusti Prabu cek ucing. Nah anjeun nu tulung-tulungan teh? Prabu Sempur nanya ka orai nu katinggang ku tangkal kai. Nya kaula tembal orai. Kunaon anjeun nepi ka tinggang tangkal kai? Cek Prabu Sempur. Kaula terek lumampah ka nagara loka di tengah jalan kaula kaputingan. Nya kasarean di dieu ujug-ujug aya angin puyuh awak kaula katinggang tangkal kai anu rubuh. Sok geura pangangkatkeun ieu kai cek orai menta tulung. Toloba mikir kai teh tuluy diangkat ku sang Prabu dibantuan ku ucing jeung anjing. Barang geus kaangkat jeleg eta orai teh jadi aki-aki make pakaian sarua bodas. Nuhun anak king kaula geus ditulungan cek eta aki-aki. Raja Coloho bakating ku heran. Tapi tuluy ngajawab. Silih tulungan mah jadi kewajiban papada makhluk ki. Hate anjeun kacida bersihna. Yeuh ku aki dibere jimat keur kaselamatan hidup. Cek eta aki-aki bari ngaluarkeun barang tina sakuna. Wanguna pasagi sagede jempol. Warnana hurung koneng, matak serab. Nuhun aki ku kaula ditarimakeun pisan. Cek sang Prabu nampanan eta jimat. Bragera miang deui ku aki didoakeun. Sanggeus kitu les si aki teh ngiles. Bawa ku anjeun ieu jimat teh ka tukang kamasan. Jeun Ali ngarah gampang dibawana. Cek Prabu Sempur ka ucing jeung anjing.
Sang Prabu jeung dua ingon-ingonan nuluykeun lalampahan. Tepi kawates leuweung maranehanana papisah. Sang Prabu kawetan ari ingon-ingona ka kulon muru tukang kamasan. Di satengahin perjalanan ucing jeung anjing teh ngaliwatan walungan caina herang laukna ting kucubek ting soloyong. Bari ngareureuhkeun kacape anjing jeung ucing teh colohok bae nenjo walungan jeung lauk nu ting soloyong. Cek anjing dina hatena ngeunah teuing lamun ngadahar lauk mangkaning manila lintuh kitu laukna moal teu beunang lamun ku aing dirontok teh. Bari ngalamun kitu teh sungutna mah angger bari ngegel batu jimat anu kudu dibawa ka tukang kamasan teh. Horeng ucing oge sarua bari diuk teh anteng ngalamun kabitaeun nenjo lauk anu tinggu cubek di walungan. Kacipta plemna eta lauk komo di daharna bari beuteung lapar kieu. Cek ucing dina jero hatena. Duanana silih reret bari boga pikiran anu sarua. Embung kapiheulaan teu antap parah deui gajleng duanana ngajleng rek ngarontok lauk. Ari laukna mah harita keneh oge tuluy ngarejat ka mana bua. Ucing jeung anjing tuluy pasya silih rengan. Jimat batu nu Prabu sempur teh ngacleng tuluy disanggap ku hiji lauk anu kawilang gede. Ajaib pisan barang eta lauk neureuy batu jimat awakna tuluy ngempur hurung kawas emas. Tepi ka ayeuna eta lauk teh angger bae awakna hurung semu beureum nya tuluy katelah lauk emas. Nah, tadi hidup parantos mirengkeun nya caritaan atanapi dongeng ngeunaan sasakala lauk emas atanapi asal muasal lauk emas nya. Mudah-mudahan bisa dipahami artina jeung naon makna nu aya dina jero sasakala atanapi dongeng tadinya. Nah, ayeuna urang lebet kana kamus alit 3. Sasakala artinya dongeng asal muasal hiji tempat barang atau sesatuan. Jadi asal muasal cerita suatu tempat terjadinya suatu tempat ya. Kemudian mangsa itu waktu, ngalalana itu ngalalampan jauh atau bepergian jauh, leuweung geledegan itu leuweung gede besar ya gede itu hutan belantara dalam bahasa Indonesianya. Kemudian angin puyuh, angin gede muih itu berputar-putar atau kalian mengenalnya angin puting beliung ya. Kemudian jeleg kecapangan pikeun naon-naon anu ngawujud. Jeleg datang, jeleg dongkap gitu misalnya. Miang indit atau pergi. Kemudian kamasan tukang nyen perhiasan tina emas. Jadi ini orang memang ahlinya dalam membuat perhiasan dari emas. Seperti tukang nyepu, ada itu juga termasuk kamasan ya. Kemudian katelah itu kasohor atau termasur atau kasebut. Misalkan Bandung katelah kota kembang, nah, seperti itunya. Nah, santosna hidup diajar kamus alit, akhirnya hidup bisa ngalarapkeuna kana kalimat. Misalkan nomor hiji sasakala kan tadi dongeng asal muasal ya suatu tempat, misalkan buat kalimatnya kayak begini. Di Jawa Barat aya carita sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Nah, seperti itu ya buat kalimatnya. Dan contoh yang kedua mangsa tanabe waktu. Mangsa kamari Karawang kabanjiran gede. Nah, misalkan seperti itu ya. Nomor 3 ngalalana misalnya lalampan jauh atau bepergian jauh. Abdi ngalalana ka kota Bandung. Misalkan. Nomor 4 leuweung geledegan, leuweung gede atau hutan belantara misalkan. Di Indonesia geus mulai ngurangan luas jumlah leuweung geledegan. Seperti itu ya. Untuk 5, 6, 7, 8, 9 silakan buat sendiri ya di dalam latihan. Ya, hasilnya kirimkan ke Google Classroom. Mung sakitu bae pengajaran ti Bapak anu pamungkas dina bab genep semester 2
kelas genep ya, bab terakhir ti Bapak. Mudah-mudahan tiasa dipersiapkan kangge ulangan bab genep, kangge ujiannya oge, sareng kangge persiapan ujian anu sanesna. Bahan-bahan materi sareng video bisa kuhidup dipelajari atau di aos atau ditonton di Google Classroom anu kuhidup parantos ditinggalinya anu ku Bapak disediakeun. Sakitu bae nya ti Bapak. Tetap ngajaga kesehatan, tetap semangat, ulah kendor pengharapan, sareng tetap ngadoa sangkan situasi sareng kondisi tiasa normal, enggal normalnya. Mung sakitu ti Bapak hatur nuhun sareng wilujeng enjing.